Dina hiji waktu Kanjeng Nabi nyarita ka para sahabat bertanya, marane hayang apal teh salon ahli surga. Maka para sahabat ngajawab hoyong. Saterasna Kanjeng Nabi nunjuk hiji jalma. Kanjeng Nabi tah jelema eta teh ahli surga. Ditunjuk namina, tunjuk jalmina. Kani labde nami sahabatna saeta. Pokona di dunia Kanjeng Nabi nunjuk hiji jalma dihareupeun ilmu lobaan sahabat sanes bahwa jalmi eta teh ahli surga. Tulis para sahabat hayang apal naon sababna eta sahabat anu ditunjuk sebagai ahli surga teh kunaon disebut ahli surga. Alasana ku sabab naon atawa boga amal naon dilakukeun ku manehna sehingga manehna ku Kanjeng Rasul dicap manehna ahli surga. Dulu eta para sahabat teh daratang ka eta jalmi anu disebut ahli surga. Hayang apal amal naon dilakukeun ku manehna. Setelah diteliti, ditingali sholatna, ditingali puasana, ditingali amal-amal keseharianana, sehingga menangkan kesimpulan da hari amal sarua itu cek sahabat misalnya sarua kesurang-urang, sehingga penasaran nanyalah ka sahabat eta, mana saur Kanjeng Rasul geus disebut ahli surga ngan ditingali ku urang amalna ge sarua wae dilakukeun ku urang, bahkan kasebut biasa-biasa wae amalna teu aya nuah, teu aya amal ibadah anu luar biasa dilakukeun ku eta sahabat, tapi ku Kanjeng Nabi teu disebutkeun ahli surga. Cik kurang hayang nanya, naon sih dilakukeun ku maneh? Maka kata sahabat, kaula mah lamun unggal peuting memeh sae itu sok ngadoa, maca istighfar, mangmentakeun hampura ka sakabeujeun. Lain ka jalma anu geus mere manfaat ka kaula, lain geus bager ka kaula. Mun dina poe eta aya jelema anu menyakiti atau mendolim ka diri kaula, mendolimi secara badan atau hate nganjiratekeun, tah peuting mah peutingna kaula wadah ya Allah hampura jelema eta nu geus ngadolim ka abdi. Gusti dina wengi ayeuna hampura eta jalmi jeung abdi geus ngampura ka eta jalmi. Walaupun jelema eta teu mentang hampura, walaupun jelema eta teu mentah hayang dihampura kusabab geus dolim, tetep we kalau ya Allah hampura jelema eta, abdi geus ikhlas geus ridho ka eta jelema. Tah eta pun artina kumaha? Artina tadi disampaikan ku Mama Ci Asri, yang ngaran masuk Ci Asri. Anu salamet asup ka surga itu nu qalbun salim, nu hatena salam, nu bakal menangkeun kabahagiaan di akhirat di surga.
bahkan dengan seperti surga daerah di dunia ge geus meunang kabagjaan kolbun salim geus bunga wae manehna bunga di setiap kondisi bunga di setiap keadaan hatena teh bunga wae manehna sababna sabab kolbun salim hatena geus salah geus bersih hatena baheula pun ibu sok nyarita gadag da lamun bisa aya tukang dagang ngalewat sok dieureun teu dibeli baheula abdi aya tukang dagang ngalewat dari pondok di goroan padahal urang teh teu hayang kana daganganna teh teu hayang dibeli we ku abdi dibeli nu ngadangna mah sawe rek barudak santri sawe urang meuli berekeun urangna mah teu hayang geuning kikituan kunaon karunya dagang kadang aya pengusaha ieu mah wajar kan aya dagang teh aya nu manehanana neangan kabungaran aya dagang teh memang mana-mana neangan dahar ya tasok karunya lamun ieu mah dagang neangan dahar kulit eta mah sok dieureun mah pada urang teh teu hayang beuli we karunya baheula mah kitu ari aya mah teu biasa we naon sababna sadang nu dikarunyaan malah jelema nu kitu sabenerna nu kudu dikarunyaan mah jelema nu hatena can beres anu can kolbun salim hatena dalam misalnya jelema dina kayaan cek kasarna fakir miskin dahar kadang manggih kadang teu susah ari hatena kolbun salim mah moal kasiksa ku miskinna teh moal kasiksa ku teu boga duitna teh da geus kolbun salim sabaliknya lamun manehanana bergelimang harta jabatana luhur mewah sagala-galana kehidupan hatena teu kolbun salim kasiksa hatena moal bagja ieu teu bunga sok we dicek teu kaok aya jelema nu ngobrolkeun juta hatena teh nyeri teu ngeunah dahar pan teu ngeunah sare naon we daeun teh pan ngeunah maneh mah serba kabeuli apaan kasur ge maneh mah panu mahal kan kendaraan ge mewah nah teu ngeunah dahar teu ngeunah sare aing teh aing je kuras tadi aya jelema nu ngagogoreng tah eta teh jaminan walaupun manehna mah serba aya ari hatena buntut mah ye goreng kasiksa ngeratena nalang sahirupna teu kaok pae nu ngabenci teu kaok pae nu ngabeudeun teu kaok pae nu ngadolim ka manehna jadi deui hatena teh Komo lamun penyakit teh ngabobrek dina hate iri dengki jeung sajabana teu ngeunah hirupna ningali batur misalna teh tatangga meuli ieu teu ngeunah gering kan nah sababna can kolbun salim tan kolbun salim mah moal ngarutan geus dilatih si hatena teh rohanina geus dilatih jiwana mentalna geus dilatih sehingga meunang kayaan kumaha wae ge mana mah moal tergoyahkeun tetep we bunga we da geus kolbun salim lamun misalna anu ngabenci ka manehna mana mah dibales teh nya nya sabarna mah eta untuk kolbun salim mah teh salamet mah teh bersih mah tetep we neraka